Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Kenaon Brad? Biasa keur ngoprek si jagur ya. Isuk tarabas ya. Iraha Isuk mah bisa Brad. Pas sorangan ku si mah teu boga motorna ge. heueuh nyaho urang oge. Pan biasa ge nginjem nu mitoha maneh. Nah eta Brad kosim teh keur pasea deui jeung mitoha. Pasti aku naon deui maneh kos. Iya Brad, masalah nama teu pira aslina Teu pira anjir, teu pira cenah si ieu mah. Harita ge pan dicor anjir mitoha maneh keur heuai. Sungutna teu pira cek maneh kitu. Ayeuna naon deui kosim? Iya Brad, pan mitoha kosim teh tadi teh isuk-isuknya keur moyan bari bubuligir nu kangen panon poe. Kosim datang ti tukang. Kan kesangna teh nyurudjudnya. Kosim kabenaran keur mangku ucing. Alungkeun we ku kosim teh ucing teh kana tonggongna ngarah ka bara ka lapngan Brad kesangna teh ku bulu ucing mah. Aduh ngadat anjir. Tangkurak ieu teu pira cenah gitu. Kabayang teh ku si laing si teh. Eta tongong nu leucir ku kesang dipuntangan ku ucing. Anjir tina tongong anjir nebieun kana cangkeng meureun kabayang eta panjang ngoetna ucing. Pan niat hati kosim mah hade Brad. Banget sia eta anjir warna hijau botol sia. Maneh mah aing ka mitoha maneh mah jiga nangke isukna nya. Modar asup neraka anjir dorakati mitoha sih. Ya guys. Parah anjir sih mah. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya busi sapotong ya. Lain bi aya eta si saremo kunaon nya mun dititah ngenong ku urang. Sok mumual anjir. Aing kamari eueuh batur majikan keur balik ka mitoha. Karareueung anjir. Ya atuh apalin si emot teh boga kebiasaan buruk teh. Kebiasaan buruk kumaha itu? Kan si emot teh lamun isuk-isuk sok modal jam 7 nih Nya normal atuh lain kebiasaan buruk ai bibi. Lain kan si emot udang sok jam 8. Atuh modalna kasurnya sih eta mah. Ya heueuh bau. Anjing untung anjing teu jadi anjing kamari anjing saremo. Mun ngenong aing kudu nyeuseuf kasur meureun bi. Ya aya wae anjing. Isa wae ya. Ileun bulu ya. Atuh meureun. Mana di tangan polisi desa siapa? Naonnya Brad? Bosonoeun ka urang euy. Nih bosonoeun cenah. Ya, di mana-mana ge jelema nu diteangan ku polisi desa. Boga salah sih teh. Lain sonoeun sih masih geno atoh aya tangan polisi desa teh sih mah. Ya, aing kamari ngadengke Kirus di laporan ka desa sih teh. Maneh naikkan tanggal kalapanan nepieun ka digubrol ku maneh nepieun ka beak eta kalapak Kirusdi ku maneh. Maneh masuk diangarkeun wae anjir. Cermet deh. Enggak. Tapi cek urang mah Kirus disalah laporan Brad eta euy. Salah laporan kumaha maneh? Heueuh nya ge urang ngalak-kalapak Kirusdi da teu ditaek Brad. Panapal sorangan urang mah teu bisa naik. Di kumaha tuh? Pakai gantar. Mun arek ge polisi desa neangan gantar lain neangan urang. Anjing. Rempag cik aing sih masih rahna. Pola pikir eta nu pikir kainya anjir. Ya, gantar moal uget teh moal. Teku kokod sia mah. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya salempak baseuh ya. Parah anjir. Lah tuh Bradnya. Urang ngampihan gantar euy. Si ditewa ku Poldes karunya kelak. Masya we. Parah anjing saremo. Parah anjing. Ampun teuing. Brad, aceh mah kudu nyieun KTP deui bae sia Brad. Naon geus beak kitu KTP maneh pana KTP nu ayeuna mah saumur hirup. Ceng, hah? Anu itu mah butut Brad. Naonna? Otona.
Coba seumur hirup, Brad. Udah atuh kumaha anjir ti kudrat atuh sih teh. Ayo maneh. Ya guys, rek diulang deui ge da anger banget nu eta kecuali ganti banget didinya. Mun arek mah ya wae saroceng ieu anjir. Oh ganti we atuh anjir ka desa ka itu. Hari nyeun KTP, Brad, eta. Jenis kelaminna, Brad. Ditulis tawa dipoto, Brad. Anjing. Sarap anjing si saroceng ieu ampun teuing. Wah ebah. Dipoto cenah jenis kelamin ieu, digamar, Ceng. Digamar. Anjir. Lamun henteu make ieu geuningan make tinta nujang jempol nih. Nah, diadekeun kayaknya terus ditempelkeun kana eta kana KTP. Kegokedan anjing. Parah saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu koropok kuntu ieu. Nya di ibu kota negara arek pindah. Nya. Rek pindah bi ayeuna keur digober pembangunan oge. Pindah ke Kalimantan. Atuh mah aya Jabotabek nya ayeuna mah. Ya anger. Anger aya Jakarta mah. Ngan ibu kota negara Indonesia engke mah di Kalimantan teh di Jakarta. Oh, jadi ganti nomornya jadi sambal terong ke mah. Nah, jadi samal terong ai bibi. Kapan Samarinda balik papan Tenggarong jadinya sambal terong. Tapi dah euy. Anjing cerdas ge bibi aing ya. Lumayan anjir. Curiga bibi aing ya. Geus ngahakan beurit anjir tadi cenah. Cerdas ge. Hah, bisa wae ieu ya anjir tali kanyut kunang ya. Si lain tadi ti mana euy si nu geus plesir euy turun angkot. Kosim tas di Banjarsari, Brad. Biasa jalan-jalan. Kaya anjir, ubah duit ya. Teu. Duit mah biasa we kosim mah eueuh. Heeh. Mun keur hayang we keluar. Mun kosim tadi euy na jero angkot geura, Brad. Kuhul euy ka ibu-ibu. Keul kunaon? Pan aya ibu-ibu ningan, Brad, keur hamil manehna teh. Heeh. Ai kosim kan teu kuat apa sorangan karena udud menyandu. Udud we kosim teh na jero angkot teh. Terus? Oh, diomea aku si ibu na teh. Ya heueuh atuh. Yang cenah punten teu kenging ngarokok, cenah ai kangge ibu si cenah teu nanaon. Dan iya cenah kangge putra ibu nu dina lebet kandungan. Atuh teu meunang si teh ududna angkot ai maneh. Oh, kosim ge eleh deet Brad di pareuman we rokok teh. Man kosim ge ngabalas ka ibu-ibu. Kumaha? Ceuk teh Bu, punten eta calikna teu kenging ngangkang, ceuk teh kumaha eta rokna kaluhur. Adengkak maksudna. Oh. Kena kunaon kitu jang, ai kangge abdi si Bu teu nanaon, ceuk teh kan ieu kangge imin abdi ceuk teh. Sak aya anjing di kosim ya. Cek aing geus ieu mah nya. Daripada eleh-eleng si ieu mah anjing kajeng teu ngajual imah anjing. Ya, Atuh kosim gitu loh. goblok aing kosim. Ya wae bisa we. Dasar Brad sapoe tadi mah kana rokok deui masalah teh Brad. Nepi ka imahnya kosim teh keun udud we nyantai. Di buah mitoha. Sim cenah maneh ngarokok wae cenah geus sabaraha tahun cenah maneh ngarokok. Heeh. 10 tahun cek kosim teh. Keur maneh beak sabaraha sapoe? 30 Pak ceuk teh. Cenah juga bapak geura ulah sok ngarokok cenah. Pemborosan eta teh ayeuna cenah maneh sapoe 30.000 sabulan mah cenah geus sabaraha? Geus 800.000 cenah. Kali cenah sataun geus sabaraha? Geus 10 juta 800. Ayeuna cenah maneh geus 10 tahun. Berarti geus beak 108 juta cenah. Mun maneh teu ngarokok mah cenah kabeuli Avanza cenah. Dibalikeun deui atuh ku maneh nya urang nya. Ah henteu berarti eta mah teh kudu dijawab ku kosim. Nah manehna ge atuh teu boga Avanza motorna ge Supra kurut bodoh. Goblok anjing. Hah, kieu gua anjing kosim teh cerdas anjing sakitu teh mah bener gitu sih. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan energi terlalu banyak bagi orang-orang yang tidak penting. Benar tuh? Ade eta. Bisa wae ieu anjir ya. Siluman siraru ya. Brad,
ari dinya boga ingwan teh urang butuh hayang ingwan naon di dinya hayang ngingu monyet bogo. anjir please bos ya ngingu mah hayam kelinci domba ngingu monyet anjir diomongan dia boga bos aya di orang mah ngingu monyet mah boga opat orang itu mah geus di ngaranan anjir monyet lagi geus ngararti ya anu kahiji teh nya ngaranna teh Kosim anu kadua Saroceng anu katilu Saremo anu bikangna ngaranna Sarebah baik moal Lah embung tuh mah mending keneh niangan sorangan kalau we. mung kunaon Sok modal naluhuran TV berat bogo. anjing heeh bari nege orok parab anjing bisa wae iya ya anjir lutung ka samping ya